Hareuh aing mah hirup teh kiki wae. Keur mah boga awewe teu ilok pisan ngartikeun aing teh. Anjir, nyi boga juga apa nyi jomblo? Ya boga, cuman ayeuna mah keur diinjem heula ku batur awena. Aya naon ya rame-rame geuningan? Biasa ya para jomblo terhalusinasi. Ulah kitu ah, pamali. Emang ini boga lalaki tah? Waduh, saha tah? Di gagabah atuh aing mah boga tapi da teu nyirikeun. Yang satu, ieu teh jadian bae jeung si Firman. Piraku? Naon-naon deh, pan aing jeung nyane teh geus babaturan ti ari-ari. Heeh, daripada nyane kaditu kadieu jomblo bae. Dah. Males ulin jeung maneh mah. Oh benerna. Geus dah, aing mah mending balik. Nyapu di imah madam. Tidak, aing teh madam. Apa aing mending curhat bae nya kasih anjay daripada pendem serangan mah. Nyari dewek curhat ah. Kira-kira. Dan si Firman nelpon ka aing nya. Jai, sebenarnya mah aing ge jujur ieu teh. Tapi power euy. Nya ulah gandeng-gandeng hilangnya. Oh nah. Si aing mah jujur bae tuh. Sebenarnya mah aing ge aya rasanya anan. Cuman da aing ge power ieu teh. Kumanya? Yang satu chat back nyane si Widiana. Guys, thank you nya bro. Lah siap. Ah, apa mending telepon bae langsung lah si Widiana. Assalamualaikum, Wid. Kumaha urang cuang patimuan bae? Aya nu kurang omongkeun. Patimuan. Kan biasa lagi tiap detik patimuan lain. Bedana kumaha? Ikan ini mah beda, Wid. Guys, pokoknya mah kudu daeknya. Tapi ulah di tempat biasa patimuanna kayak kirim alamatna. Oke lah, kirim bae alamatna. Siap lah, yes. Sugan wae susuganan jam mama. Nyane di mana? Geus gage aing geus lumutan yo. Ya karena dia. Ieu keur nungguan batur aing. Orang selila ya telak patimu enak karena patimu deh. Oh, ternyata kos kieu. Awewe nu kurang hayang, malah jadian jeung lalaki saja. Aduh, sim masih. Aku hanya bisa diam, tidak bisa banyak bicara, dan aku hanya bisa menahan rasa cintaku, karena cintamu hanya untuk dia, tak pernah ada untukku. Kamari kumaha berhasil? Berhasil das mudah nu aya hati aing bae nyeuri. Jadi cuman manya apa mending aing jeung awewe eta bae nya nu dijodohkeun ku indung aing. Saha emang nak? Nya aya lah, tapi kumanya aing teu bogoh he ka budak etana. Cobaan bae heula. Ulah nyerah. Atulah kan cobaan deui. Halo, di mana? Biasa. Oke lah, OTW. Saha eta? Si Widya. Geus lah. Aing poho disuruh ke indung aing nu beas. Aing kayak heula deh. Rekandi. Kos ge parawan bae teh.
Anjir, Astagfirullahaladzim. sial aing kamari disuruh nungguan coba. Saha? Di mana? Geus lah aing pokona mah hewa, kesel aing pokona mah. Lain gitu, pan kamari manehna nelpon ke aing ngajak patimuan ka nyane. Heeh, maksa pisan ya an. Kamari manehna datang, cuman nyena jeung mantan nyane tina. Hah, ka bener atuh da manehna lila pisan. Beneran, orang manehna rek ngomong jeung nyane, tapi nyena jeung budak itu. Terus aing kudu kumaha? Ya geus sampeurkeun bae ka imahna sebelum terlambat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ka mana Pak? Sipir mana? Baru keluar tadi. Ka bener. Benar. Oh bener, jadi budak eta nu dijodohkeun si Firman teh. Aku akan sedih ketika orang yang aku sayangi ternyata lebih menyayangi orang lain. Tapi akan lebih menyedihkan ketika melihat orang yang kusayangi ternyata hanya berpura-pura menyayangiku. Untuk melupakan. Aya naon ya rame-rame. Emang ini boga lalaki tah? Aduh, saya tah. Di aing mah boga atuh kelaan is. Emang ini boga lalaki tah? Duh, saya tah. Sini lah. Naon deh pan aing ih kelaan. Pan aing. Aing ngajak patimuan ka nyane. Heeh, nya. Ih, nya. Yuk. Heeh, maksa pisan deui nyaan. Ih, deui Pak. Ya Allah. Naon sih? Ya.